sketsa bodoh daripada urang menjadi cita paruku. Mending surah seri sunat sendiri babarengan. Yo skateboard sketsa bodoh. Suka buka gokon jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Pasti mana, Mun? Abah, iya bah meser kerupuk. Pasti jang daharnya. Nyanya atuh pira aku jang dipicen. Oh, soalnya abah mah apa? Mumun dahar, pasti we kudu jeung kerupuk. Apaan abah? Meh nikmat. Ah, cek abah mah lain ah. Cik naon atuh? Aneh teh sepi teuing. Apaan mumun mah? Jomblo. Geus atuh nae teu kudu dipikiran deui. Ce, teu di pikiran oge anger ya, teu da kapikiran. Nya mata kenapa hokeun we atuh nae? Kumahanya ce nya cara mohokeunana? Ulah loba sosoranganan, geura lobahkeun ulin jeung babaturan. Nya ce sugan we nya ngurangan ka pusing. Lamun misalna geus ngarobrol jeung babaturan mah. Nya mata pusing teh eta teh bakating ku bogoh inai teh. Nya ce, inai teh bogoh pisan ka manehna. Nah, ujuk-ujuk putus nae. Teuing pugu inai ge teu ngarti. Padahal mah inai teh nya pisan. Terus eta kateponna ku inai manehna nyaaheun teu ka inai? Nya manehna nya ka inai oge. Nah, atunya manehna beut minta putus ka inai. Tah eta teu ngartina teh kitu ce. Malah mah manehna teh ngomong ka inai, "Ilha atuh cenah rek ngalamar." Terus inai ngajawab kumaha? Nya cek inai teh nya engke we lamun inai geus puguh gawena. Padahal mah ngomong we atuh bulan hareup. Nya eta ge rek ngomong kitu ngan sieun teu siap we keluarga inaina. Maknya we atuh nae. Tah ti sabrak dinya teh nya manehna teh geus katingali jiga beda we ka inai. Terus padahal mah nya lamun panggih jeung inai teh inai padahal masuk merek coklat jeung es krim anu kabeuki manehna. Memang bener nae, awewe mah resep lamun dibere coklat jeung es krim. Tapi leuwih resep deui lamun dibere kepastian. Waduh, kumaha Pak? Jadi liburan tahun baruan teh? Nai, jika nama mau jadi, nah, apaan mobil teh geus diservis kamari? hari mobil mah aman, Nai. Tapi keluarga abah yang ngilu kabeh. Nya atuh karibawa we. Inai apa sorangan? Mobil abah pan leutik, sangka teh mau barang. Yeuh, barang mah bisa dituna dina luhur mobil. Pohon murah atuh Nai, jeung teu pantes we mah barang di talian di luhur. Aman, Bah. Pan aya roof box. Wah, jika nama mahalnya eta roof box. Abah mah teu kudu meuli. Abah bisa nyewa. Disewa roof box Bandung. Hargana murah, berkualitas. Wah, nuhunnya Nai informasina. Nya Bah. Tah, matak abah teh bergayalah hidup sesuai isi dompet. Nyata, abah mah bingung Nai. Nah bingung kumaha sih Bah? Gaya naonnya nu cocok keur abah, nu teu boga dompet sama sekali. Kemana cemgeling? Tuh pininya aya. Gampang. Geus ti mana heula cek mul meni lila. Eta pasti kebon heula. Euleuh. Ieu mah meni percis pisan sih anu bapana budak. Nya bener. Ieu oge siga anu salaki abi. Tah lamun ieu siga anu salaki neni. Tah lamun ieu mah meni persis pisan si ayah. Neni mah lamun boga salaki jiga kitu moal liuk-liuk acan. Ulah
salah Neni sagede kacang panjang teh eta teh karek uratna hungkul. Yun, kumaha geus meunang can bisa lakian teh? Nyata aja mbah. Oh, cik. Memangna lalaki idaman menuju nu kumaha? Yun mah yang sarjana. Oh, Yun. Lalaki idaman mah teu kudu nu sarjana. Nu penting mah tahan lama. Si abah. Yun. Kunaon terus asa heulai wae? Nyata tuh nuh geuning ceuk. Terus mah asa tunduh wae? Nyata ceuk hayang sarege meuni hese. Terus mah hayang sare wae oge hese, komo deui hayang beunghar. Mun, nah sorangan, kamana kabogoh? Geus sana ulah ngomong ke kabogoh mumun. Nah, Nyeri hate mumun mah. ih, nyeri hati kunaon? Nya pajangkeun teh mumun sok PHP. Eta meureun peda mumun sok jalir janji. Justru mumun tehnya matak nyeri hate teh da can pernah ka manehna mere harapan palsu. Aneh lamun kitu mah. Kamu disebut PHP. Tah eta nai. Boa-boa ieu mah PHP lain pemberian harapan palsu. Tapi naon atuh nai? Tapi PHP perempuan hideung palangkakan. Kunaon bah suraseri kitu? Nya cek, abah teh keur meunang kabungah. Kabungah naon bah? Ah, aya we, moal beja-beja. Oh, kabungah rek kawin deui nya. Ulah gandeng bisa kadengen ku si Eti. Terus naon atuh meuni kudu dirahasiakeun sagala? Iya cek, abah teh geus nguriling ka tiap warung. Rek meuli naon ari abah? Abah teh rek beli minyak tanah cek. Ah, geus hese atuh bah minyak tanah ayeuna mah. Nya cek, kebenaran abah teh menang di warung anu deket lapang. Jang naon atuh bah minyak tanah? Abah teh cek, karek kepikiran penting. Kapikiran kumaha? Ya sugan bae tuh cek, lamun urang meuli minyak tanah, sertifikat tanahna bisa digadekeun. Skateboard, sketsa bodoh daripada urang menjadi cita parungku. Mending surah seri sunat segel babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka bokon jangan kau mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard.